Pak Ustad arek nanya, Nanya ya. ari kopiah beureuh meunang teu jadi imam. Emang kunaon kopiah beureum? Rek beureum, rek hideung, rek bodas. Bahkan teh make kopiah ge meunang. Heueuh Pak Ustad kieu, ayeuna kopiah diteuneuh di hareup. Pan cenah nu jadi imam mah jelema, ieu mah kopiah diteuneuh di hareup jadi imam. Lain John bejana kamari si Burhan di tes polisi lulus teu? Buan henteu teu lulus. Nah, teu lulus. Tina huntu karehol terapi huntuna. Nah, emang gitu emang ke di tes polisi teu di bawah huntuna. Di bawah kumaha ari sia? Lain karak jol, lain karak datang. Terapi huntuna terapi. Depan ulang sok ningali mana sok latihan PBW pira huntuna teu dibawa. Kumaha teu di bawah kumaha ari sia? Lain karek jol eta mah huntuna teh terapi tadi barukeun kita urang teh. Urang mah rapi huntuna, maena mah karehol kumaha sih sia teh nganti itu bahasa Sunda teh. Karehol teh rata gitu kan. Lain hayang nanya Nanya naon? Lain maneh jeung kabogoh maneh nu kamari kumaha? Wah, geus beres, geus putus. Putus. Ngan putus we. Heh, pan beda keyakinan urang mah jeung manehna. Maksudna beda keyakinan kumaha? Emang agamana naon? Ari agama nama Islam. Memang kamari ge nempo make tiung gitu maksudna kumaha? Maksud urang mah beda keyakinan teh urang yakin bahwa manehna jadi masa depan urang. Manehna oge yakin ka urang bahwa urang teh jadi penghancur masa depan manehna. Astagfirullahaladzim ya si Mat Jono kalakuan tengan molor aja molor. Arek kumaha hirup model kieu. Astagfirullahaladzim. Eling. Ya, udah. Aduh, teh hudang. Kieu cara nama kuda kudu ditahlilan ya budak. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ilah arwahi Jono bin Burhan. Al-Fatihah. Goblok anjing. Hirup keneh aing teh kehead. Oh, siapa mending harese digaingkeun teh? Ari sia rek ka mana kehead? Ais teh urang Jumatan. Ari sia Jumatan. Pan ieu teh poe Rebo kehead. Tah deuleu ku sia tah. Tapi nya poe Rebo. Tapi di kalender urang mah poe Jumaah ayeuna teh, Jon. Kalender tahun sabaraha ku sia dipake? Kalender zaman Firaun masih dipake sia mah. Aduh. Heuh sia mah da geus rapih ieu. Buru geura ini teh Jumatan sorangan mana di makam masjid. Tapi nya Jon. Bae ah. Urang rek makan Jumatan ti heula. Ieu nya baju geus rapih. Rek nungguan dari itu tika Jumat. Ya, mangga teh lah. Mangga. Ayo jog. Wah, buranya. Heeh. Aduh si eta. Otak teh seimbang jeung awak. Wah, paling gede 3 sirup. Naon sia mang noleukeun aing? Ari sia kunaon plotot ka aing budak leutik. Woi, budak leutik. Mang. Si goblok. Kolor aing. Weh,